Maji sok ya cai aya ye cek Pak Haji Hamid barjeng ngasong-ngasong cai ka Mah Haji jeung ka Bu Mirda. Hatur nuhun Pak Haji, hatur nuhun pisan. Cek Bu Mirda barjeng ngaleret ka urang. Tuluy anjeunna barjeng nyusul tut pusaritaan. Pok anjeunna cumarita. Den ramana uten tos cumping tacan. Atos Bu. Atos Neng. Cek Pak Haji Hamid harita barjeng nyampeurkeun. Tuluy Pak Haji Hamid nuliskeun caritaanana barjeng melong seukeut ka Bu Mirda. Atos tadi teh ka dieu awitan jang adang anu ka dieu. Tos kitu nya sumping we ramana jeung saeta teh Den. Sareng uwana cenah Pak Haji. Eta uwana. Cenah masa jam teh bakal aya pengumuman ti dokter. Saha jenenganna Pak Haji? Ramana uten teh Si Perdi namina teh. Oh, Perdi. Cek Bu Mirda harita barjeng ngoloyong gek diuk dina kursi. Ari urang mangarasa nyeri hate Joy euy. Ku ayana Bu Mirda sakitu yakinna yen bapana si Uten teh ngaranna Perdi. Padahal mamun dibejakeun nu saenyana ku urang pasti bakal ngahuleung kata Bu Mirda. Lamun ngadenge ngaranna Mang Acep anu geus ngaaniaya keluarga manehanana mang puluh-puluh tahun lilana. Disaprakna balik ti lemurna si Uten Deni tiasa loba ulang-ulang katingali ku Pak Haji mah asa teu sabiasana. Muneng Mirda mah jiga ada ningali Deni asa biasa model kitu we Pak Haji mah geus hafal. Lila wawuh jeung Deni jiga aya nu disumputkeun ka teponna ku Pak Haji tina sorot-sorot Deni sorangan. Cek Pak Haji Hamid tuluy cengkat barejeng neruskeun deui caritaanana. Aya naon nu sabenerna? Nya Den. Cek Bu Mirda nyelengkeung tuluy cengkat nyampeurkeun oge ka urang. Aya naon atuh sok wartoskeun ka Ibu? Da moalna naon Ibu mah Den? Cek Bu Mirda anjeunna pinuh ku hayang nyaho tur tak kapanasaran aya naon dina diri urang. Tetep urang pageuh Joy teu cumarita. Sabab lamun diomongkeun resikona inung bapa urang jadi korban. Bu Mirda pinuh kapanasaranan barjeng melong anu seukeut pisan ka diri urang. Nya Den, pami diemut-emut mah ku Ibu. Nya Neng. Pak Haji teh saya curiga ka adang teh. Aya naon atuh Den? Abdi teh tayana naon Pak Haji? Aya ditanya ku kulo teh. Abdi teh tayana naon Pak Haji? Sing bener atuh sok kajawabna. Aya naon dieu teh sabenerna? Teu ayana naon Pak Haji. Abdi mah utene hoyong damang. Oh nya atuh teu naon aya kitu mah. Mun aya naon mah blak-blakanna ka Ibu Den, urang salarea kudu nya-nya pikeun uten we utamina mah. Cek Bu Mirda barjeng ngoloyong deui tuluy gek dieu kikireun Mah Haji. Mah Haji gepok cumarita. Ari emak mah moal mungkin Deni ngabohong Neng. Cek Mah Haji harita barjeng ngaleret ka Bu Mirda. Tuluy Bu Mirda oge ngajawab bari ngagelenyu. Ya wajar Mah Haji pami abdi hoyong terang sawaktosna Mang Adang sareng Deni kalemurna uten. Cek Bu Mirda harita barjeng melong deui ka Mah Haji. Tuluy Pak Haji Hamid oge ngilu cumarita. Nya mak, pan bapak ge geus ngomong ka mak. Bapak teh pinuh kacurigaan ka Jang Adang. Make jeung menta aya duit jaminan 10 juta. Ya Neng. Mun Pak Haji, mun abdi alim seueur carios da nu utamina mah utene hoyong damang. Nya sami Neng, Pak Haji ge eta utamana mah uten hayang damang. Ngan aya kacurigaan seutik teh kieu Neng Mirda. Nah, aya hiji bapak anu anakna kacilakaan ka anu nabrak menta duit, lamun teu bere duit moal datang ka eta nu jadi kacurigaan bapak teh mah. Cek Pak Haji Hamid barjeng nyampeurkeun ka Mah Haji tuluy diuk kikireun Mah Haji. Nya mah oge. Ngan ayeuna mah lain perlu dibahas eta bapak. Ayeuna mah kumaha carana si Uten cager meureun kitu Den. Mun Haji kitu. Cek urang barjeng mengpalerkeun aranjeunna tuluy urang mangaleos we ka tukang. Api-api maca poster nu aya dina kaca jendela rumah sakit.
sanes den punten pisan ibu bade miwarang. Mohon mangga. Kersa teh den kapayun pangagalekeun cai panas. Seul angen adi mah Pak Haji. Cek Bu Mirda hari teh beja ngaleret ka Pak Haji Hamid. Oh nya atuh den. Pangwalikeun atuh ka ditu. Tah dihareup deket tukang ketan. Belah kencana tukang cai. Neng da meureunnan kudu dipalastikan da urang teu boga termos ieu teh. Oh tiasa Pak Haji. Tiasa ngagaleun namu termosna. Oh bisa jeung termos tadi injem. Tiasa Pak Haji. Geus abdi kapayun atuh ayeuna. Iya den artosna keun teh abdi we. Iya aya canak. Cek Bu Mirda tapi jangan ngasongkeun duit 10.000 ka urang. Teu talangke atuh duit buru-buru dicokot ku urang tapi jeung urang tuluy we ngagedi ka hareup. Sajeroning perjalanan hate urang galecok. Inget kena omongan Pak Haji jeung Bu Mirda tadi saat cana nitah meuli cai. Tayohna bener jigana ieu ku dibuka. Tapi kumaha emak jeung bapak di lemur. Namun teh mah ieu diomongkeun si Mang Acep jeung Mang Akim tuluy kabur. Tangtuna ge engke urang bakal jadi barabe kumaha atunya ieu teh. Pasti atuh tulungan sing aya jalan. Cek urang hari teh jeung ngagedik leumpang. Teu disangka teu dinyana. Di kaangangan katingali aya Mang Acep terutama Mang Adang anu keur ngajaran teng hareup. Urang ngagedik keluar geus kaliwatan 2 satpam. Teu disangka teu dinyana teu diduga ti anggangna. Serog ti atuh hareupeun pisan. Aya Mang Akim, Mang Adang jeung Mang Acep. Tuluy Mang Acep pok cumarita ka urang. Den, kabeneran pisan ye panggil di dia. Mang aya perlu ka Deni. Tuturkeun Mang. Geus kitu Mang Akim, Mang Adang ngalaleos, terutama Mang Acep pok di cumarita. Hayu. Tuturkeun Mang. Hayu Mang. Urang ngerasa bingung da keur ngalamun ujug-ujug panggih jeung jelema eta tiluan deket panto. Tuluy urang teu talangke nuturkeun ka Mang Acep. Geus kitu jelema nu tiluan aleureun di deket mobil Bu Mirda. Cicingna selak mobil nu ngareneng jeung mobil batur. Mang Acep pok cumarita. Hayang kumaha Deni jeung Mang? Lamun Deni aya rek mangpaatkeun situasi rek mangpaatkeun ku ka Mang. Terutama anak kandung Mang nyata si Uten tuh kieu carana atuh. Keke sakedap Mang, abi kira ngartos maksudna kumaha ieu teh Mang? Ayeuna Deni ieu geus jeung cara anu teu bener. Bener Kim? Leres pisan Cep. Hakim bisa keras ka Deni. Hakim bisa ka Deni maehan. Kela Mang Hakim. Den, ternyata ieu kabehanana bibit berwita ti Deni.